Tabligul Tabligul Islamiyah muka 2 yang insya Allah akan disampaikan Bu Kiai Badrudin. Waktu dan tempat diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazama ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw itamara fala junaha 'alaihi ayyatawafa bihima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kifaratul lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahul jazaa'u illa al-jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tahiyatul Islam anu sangat kusimadi dihormati tur dimulyakeun sareng diteda-teda pidoana khususna ka guru urang sadaya anu parantos napi kamulyaan ti Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang sadayana doakeun pang mudah-mudahan guru urang sing ditambih-tambih kamulyaanna amin. Amin. Dijakatkeun milik rezekina anu halal tur barokah amin. Dipanjangkeun yuswana kanggo ibadah amin. Sareng ditebihkeun tina pancabalai dunia sinaran akhiratna. Sareng mudah-mudahan putra sinaran putrina dijantankeun penerus perjuangan guru urang sadayana amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teu hilap ka para kiai ka para ulama anu nampak hadir di wengi ayeuna anu alhamdulillah parantos nampi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sareng para hadirin anu teu diwiji-wiji anu paling insyaallah kemirangan rasa hormat sareng takdim simamdi. Mudah-mudahan sadayana urang ngadoa sing dibarokahkeun tina kahirupan urang amin. Dipasihan rezeki anu halal tur barokah kanggo bekal ibadah amin. Dinasibkeun munggah haji ka tanah suci Mekah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya pasti urang sadayana ge pangintennya hayang munggah haji mah hayang. Mau nggak duitna? Tak iyalah anu ngajadi tema di malam ayeuna nyaeta tentang
walimatu safar lil haji anu paling insyaallah ieu kaudin saurna bade munggah haji minggu hareup eta ge lamun teu kaberangan cenah ge. Mudah-mudahan doakeun ieu anu arek mangkat ka tanah suci Mekah, doakeun urang sadayana sing dijamankeun anu haji mabrur. Amin ya robbal alamin. Sing tiasa nyontok ka para nabi-nabi anu parantos ti payun, para ulama-ulama anu tos mangkat ka tanah suci Mekah, anu hajina teh teu bisa diragukeun haji mabrur. Sabila orang ngajelaskeun tentang perkara haji di zaman Nabi Adam keneh ge ari perkara haji mah geus aya. Tingali urang dina kitab Fathul Muin judulna mah qadi kulage. Pokona apa haji teh nya. Di dinya ina adama hajja arba'ina hajjan. Bomen apa? Saurna dijelaskeun ku para alimin ulama dina kitab tersebut bahwa Nabi Adam ge munggah hajina 40 kali. Sehingga menjadi sebuah contoh bikin orang sadaya lamun urang boga dana mah kanasibkeun urang ge turutan kudu lamun bisa mah leuwih ti kitu. Atau kan lamun can kanasibkeun mah urang moal ieu tapi ari urang boga duit mah bisa aya harapan awak sehat insyaallah. Pan faktorna kahiji urang boga bekal, kadua awak urang sehat, katilu bekal di jalana, bekal di imah jeung bekal di ditu kan kudu aya. Urang mentang-mentang urang boga ieu jeung mangkat mah jeung di Mekah aya jeung di jalan aya kan pamajikan ya di imah moal dahar. Sa eta kumaha? Eta hilangkeun. Nah eta heulakeun heula kewajiban urang di lembur urang. Pansek saur dina faedah sampai idza ta'arada mas'alatani ru'ya'aha mas alatan bila mana urang ieu jeung haji mah aya jeung mangkat. Ku hayang-hayang urang ngalaksanakeun rukun Islam anu ka-5. Ku hayang-hayang boga dana urang sekian juta jeung munggah haji. Mana ieu ya ieu sapertina sekali munggah haji sekian juta aya emang. Ngeun bahana ieu pamajikan mau kaparaban ya ujung bekel tah eta heulakeun heula kewajiban pikeun keluarga urang anak istri urang. Kitu keneh saur dina dauhan para ulama dina kitab tadi bahwa saur malaikat Jibril ngadawuh innal malaikata haja arba'ina sanatan. Bagi telepat gitu anu hartosna para malaikat ge di zaman baheula munggah haji ka tanah suci Mekah eta 400 tahun di dinya mah tolak bae burilingan begitu. Punten sanes maksud 4.000 tahun. Pancana kuatan amatnya urang mah di kapinjung ge leumpang nek lo kudu tueur. Pan malaikat pameureun makhluk spesial, hawa nafsu, malaikat mata tuang adu urang sok kahar nya, karana leueut. Sehingga malaikat mah kuatan kalau dikersakeun. Nu mantap ieu menjadi sebuah contoh pikeun urang di umat akhir zaman, umat Kangjeng Rasul. Nyontok urang ge mudah-mudahan urang adalah sing diberangkatkeun kanasibkeun urang munggah haji ka tanah suci Mekah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tingali kurang dina dauhan Kangjeng
Kanjeng Nabi anu tadi saur Kanjeng Nabi upami terdapat dina kitab Bulughul Maram teh angan we nya. Tadi teh al umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Gata ganjaran umroh. Eta nu nisbah umroh kumaha? Sapertina eta nu nisbah jelema umroh teh lamun geus boga haji kana umroh. Adapun setiap tahun ya berulang-ulang mantap turunlah hadis tersebut al umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Ganjaran umroh teh bila mana urang umroh tahun ieu tahun hareup urang umroh di eta ngiparatan dosa urang dina sela-sela tahun tersebut. Ngan ingat anu biasa dikiparatan ku perkara ibadah teh nyaeta cuma dosa leutik. Teu meunang mah sok salat di bulan kiparatan ku munggah haji teu meunang. Atau orang zina, musyrik eta moal geura kiparatan ku sebab urang umroh atau nabi munggah haji. Sehingga dosa gede mah eueuh lian lamun hayang dihampura tetap urang kudu taubatan nasuha. Anu satrasna saur Kanjeng Nabi wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illal jannah. Tayeu we hese urang seperti munggah haji Mang Udin mangkat ka tanah suci Mekah hayangna kahayang haji mabrur disebut ku batur. Pantangan loba di munggah haji mah urang main tebang bae sademe urang leuweung di dieu loba kayu 100 di ditu men cacak deh pan urang di leuweung mah. Kalau mama anu pangaruh tukang berburu nya tukang membedil angin sama poena karena simpen ke tanah suci Mekah anu japatik mah dihantam di bedil atau diketepel di Mekal di dieu. Tah eta tantangan mang eta nu mantap ngarusak kana kabagusan urang munggah haji. Sehingga eta tersebut pantangan-pantangan tersebut ulah sampai kurang dilakonan. Nu mantap kudunya mau heula urang kana rukunna pantanganna segala teknik bengekna tentang munggah haji kudu urang terang heula. Kumaha urang hayang terang? Eueuh lian urang selain ti ngaji. Tipulah sebuah keperhatian di bae. Panjaman ayeuna namanya anu ngaji salebur paling hiji dua bapak-bapak ngan pengajian mingguan banyak paling dia anu daek kumpul eta ge lamun rada gering ingat kana pae harap daek ngaji nu mantap eta jalma anu daek munggah haji teh usahakeun urang buburu heula ka para kiai anu bener-bener terangkan seluruh tata cara munggah haji seluruh rukunna naon anu urang dilaksanakeun naon anu kudu dilaksanakeun sangkan urang kasebutna haji mabrur. Timbul pertanyaan kumaha cenah eta haji mabrur memang diterima kitu ku Gusti Allah. Ari masalah diterima jeung teu mah lain urusan urang. Ari urang mah cukup nyariat ieu. Doang ieu urangnya doang urang nyayur atau urang nyieun nyieun bakwan. Pan komposisina ge aya nyieun bakwan mah tahuna lamun tahu teh mah sayuran aci make katumbar make uyah make bawang di bumbuan make gula make pedas lamun hayang geunah mah kan ieu bakwan bisa disebut bakwan. Lamun eta mah urang sapertina nyieun bakwan urang make naon? Make haseum hideung lagi lugu di dinya. Tah make tangkil, hantam dicaya nu loba. Make aci dangdeur bae, teu make terigu. Pan urang eta moal bisa disebut bakwan, mah teu urang ieu. Utah PS urang moal jauh ya. Nya encer di bagarilu, kebukuran. Tah haji oge gitu. Lamun haji kurang dilaksanakeun komposisi haji aya kabeh karak eta bisa disebut haji mabrur. Ari tamah masalah tadi teh diterima henteunan mah wallahu a'lam. Sebab urang mah cukup syariat ngalaksanakeun kewajiban anu narima jeung henteu mah eta kawasa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kembali di urang tadi teh ganjaran haji mabrur teh
eueuh lian ganjaran pikeun jelema anu hajina mabrur illal jannah dibales ku Gusti Allah jaga ke diasupkeun kana surga. Amin ya rabbal alamin. Tapak mudah-mudahan urang sadayana nu aya di dieu nu hadir urang dipasihan bekelna disehatkeun badan urang, bekel di imah, bekel di jalan, bekel di tanah suci Mekah sugan bae aya sehingga urang biasa lancar ngalaksanakeun ibadah haji ka tanah suci Mekah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semogi pan dari tanah mah jam matahari gitu saya pagi tengah poe tahu gitulah berhubung masih ayat masih seueur ubalik urang tuh insyaallah tina panjang luas jeung lebar mah insyaallah bade dijelaskeun ku guru-guru urang anu insyaallah akan tampil. Da setiap si mati tina kalepatan si abdi nyuwunkeun diapunten eta teh murni kebodohan si abdi tina bilih aya anu leresna sakedik-sakedik eta pasti hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.